Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami abdi Silvia Iga Pahlopi di kelas 12 IPA 2. Di dieu abdi bade nyampaikeun materi warta kanggo penugasan jeung persyaratan ujian. A. Harti warta beja atawa informasi ngeunaan hiji kajadian anu bener-bener kajadian atawa lumangsung tur sifatna aktual jeung faktual. Data anu dilaporkeun atawa ditepikeun dina hiji warta dumasar kana data anu valid jeung asli. Salian ti eta tempat jeung waktu anu diwartakeun oge kudu jelas, basa anu digunakeunana komunikatif jeung kaharti, sarta eusi anu aya dina eta warta sifatna objektif. B. Struktur warta. Struktur warta teh sok digambarkeun siga piramida terbalik atawa siga juru tilu nu lancip ka handap. Hartina anu ditulis pamimitina eta anu dianggap bagian nu pangpentingna. Malah tema utama dina eta berita sok ditulis dina kalimah atawa paragraf nu eta tulisan atau teh sok disebut oge head atau sirah. Beki kahandap, beki kurang unsur pentingna. Jadi struktur warta teh nyaeta judul warta, pamuka nu singget, eusi warta, kajadian dumasar fakta, sumber warta, asal warta. C. Unsur warta. Dina warta ya unsur nu singget 5W 1H. Hartina lamun urang rek nulis hiji warta kudu kakandung unsur wat naon jejerna atawa naon masalahna, where di mana kajadianana, when iraha lumangsungna, sabae pihak nu kasebut, why naha atawa naon kasang tukangna bisa kajadian, jeung how kumaha kajadianana. Lamun eta unsur henteu kacumponan, warta nu ditulis bakal dianggap kurang lengkap. D. Tujuan warta. Pikeun nepikeun beja, pangajak, iklan atawa promosi kulantaran tujuanna rupa-rupa. E. Rupa-rupa warta. Warta tertulis nyaeta warta anu ngagunakeun basa tinulis biasana mangrupa koran, majalah atawa tabloid. Warta lisan. Dina ieu hal warta lisan ditepikeun biasana ngagunakeun media radio, televisi, telepon. F. Padika kabahasaan warta. Ngagunakeun kalimah langsung jeung teu langsung. Ayana konjungsi atawa kecap sambung dimimitian ku keterangan waktu ngagunakeun basa baku ngandung unsur kalimah anu logis, ngagunakeun kalimah anu bejaan tur komunikatif. Ciri-ciri warta anu hade: faktual, sistematis, mirut, aktual, objektif, komunikatif. Contoh warta: longsor di pasawahan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa mulia, cunduk waktuna kana acara warta MA At-Taqwa Bandung dina nu bahasa Sunda anu pindahkeun ku Bapak Tono Santoso dina poe Ahad nu geus kaliwat di Kampung Manggis Hilir. Tepatna tabuh 10 encing paharantos aya hiji kajadian anu ngahebohkeun warga salembur. Kusabab ayana longsor di caket pasawahan warga. Tina kajadian ieu sakedikna hiji warga pupus anu jenenganana Bapak Asep tukang kuli macun. Sareng 4 warga sanesna kudu dicanda ka Cimande kusabab tulang panangana pateuh katinggang urung. Dina ayana kajadian ieu urang sararea kedah waspada dina sagala hal supados teu aya deui kajadian anu sarupa. Hatur nuhun kana pahartosna, wilujeng patepang deui di lain waktos. Sim kuring Silvia ngunggaran anu kundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.